atawakir di tengah-tengah itu kerumunan halayak rame jelema rame amat dunele itu tenang Allah kajian ku kumaha ge digerakeun ku Gusti Allah ketika nyana boga pikiran kitu disorot ku Allah ku nurul yaqah serot dudu cakeuna sieun amat sieun balik kuna dia bisi tsunami cakeuna balik datang ka imah ngalamun loba kan nu kitu loba tanu kos kitu loba jasa masya Allah nah iyalah ngan disimpulkeun ku ahli thariqah ahli sufi lolobana sorotan kos kitu teh ketika berhadapan jeung ahli Allah pantulan tina wajah ahli Allah nyorot ka urang sehingga urang hayang ibadah. Jadi 90% neule wajah ahli Allah nu mantak aya bae saha jelema nu neule ulama pan aya tah babari tah disarah sitin aya lah dikata man ro'al ulama man ro'a saha jelema nu neule wajah ulama sarua jeung ibadah 1000 tahun. Urang teh diperhatikeun ku Gusti Allah diurus ku Gusti Allah ulah majar teu diurus ku Gusti Allah jelema anu ibadah nang Allah jelema anu maksiat ge meunang Allah hakikatna manang Allah di luar ngaji keur nyaritakeun hakikat kudrat jeung irodat Allah teu meunang urang ngomongkeun bahwa na maksiat dengan Allah eta teh sekadar ngajaga adab-adaban sebab urang dibere ikhtiar geus maksiat hakikat nang Allah cuman aya ikhtiar pandi urang nu padahal mun geus datang ka hakikat mah ikhtiar mah leungit sabenerna mah sebab loba nu ku urang diikhtiaran jagening kandas ikhtiar urang hayang sugih dagang bae boro-boro sugih horeng model nu aya ku imah bures kabeh kurang kumaha ikhtiar urang nya ikhtiaran hayang kawin jeung nu geulis janu hidung nu meunang lah eta kan berarti ikhtiar urang kandas di jalan urang ikhtiar hayang bisa ngaji tapi dipaksakeun ge masyaallah jadi otak urang teh kana beulek genep malulu tata kos itu ikhtiar diikhtiaran kurang supaya sehat sesuai jeung aturan dokter isuk-isuk lari pagi memehna nginum cai tiis supaya ulah kaserang ku berbagai penyakit terutama penyakit jantung penyakit kitu paru-paru oge penyakit ginjal memeh sare dianjurkeun urang nginum heula seliter atawa setengah liter atawa segelas gede dilaksanakeun eta ngaranna ikhtiar pangheulana kaserang penyakit ginjal eta dikumaha coba anu teu diikhtiaran mah contona ceuk Imam Ghazali nu edan eueuh dongengna nu edan setruk padahal barang daharna ambal aya di pelbak di mana bae eueuh we suga nu edan penyakit ginjal henteu mentak urang ge kudu edanan pikiran penyakit mah pikiran asli nama pikiran barang ku urang dicaritakeun setruk tina pikiran munasabah lantaran ieu mah nu setruk teh menteri nu setruk teh profesor nu setruk teh doktor nu setruk teh bangsa direktur nu setruk teh bangsa big boss jeung bos da sakal tapi ternyata kakarak lahir 2 bulan orok setruk mikiran naon tuh orok coba ayo nah ieu geus di luar kabeh kita mah geus bae urusanana urusan Gusti Allah Subhanahu wa taala
ngan secara medis hitung-hitungan kos gitu baik nyata. Jadi ketika geus datang ke hakikat mah atuh ikhtiar mah maka jelema nu make masih kene ngagunakeun ikhtiar moal datang ka kiamat ge ka pengapanan ka hakikat moal bisa. Ya hakikat mah geus ngaeuweuhkeun ikhtiar. Je atuh urang coba-coba bae ngeuweuhkeun ikhtiar moal bisa sebab tabah datang sorangan. Datang sorangan aku mah iya nu kurang dicaritakeun warid datang sorangan tama sinar ilahi nu datang nyorot ka hate urang. Nah pertama nu kamari dicaritakeun warid nu kahiji ialah waridul intibah. Urang batolah, urang taksir anggur-angguran lalawora. Ternyata urang teh ngaji set bae maha kawasa Allah. Kadang urang merenung di imah tanpa ngaji maha kawasa Allah. Ku Allah disorot make waridul intibah ka jero hate sinar ilahi nu datang tahap kahiji waridul intibah. Engke reaksi nak mun urang disorot ku waridul intibah payatanabbahu min naumil batalah wa taqsir ila halil jiddi wa tasmir. Engke bakalna urang hudang tina batalah jeung taksir tetadina anggur-angguran ulin teu pararuguh lalawora urusan ka ibadah jeung kaakheratan. Kok kuari mah jadi nyaan cangsut kiling siap luar biasa mengarah karena ibadah tah anu ngadatangkeun waridna saha Allah saha eta hese di mana mimitina hese madak wali jadi wali lamun ditanya di mana mimitina moal nyahoeun seorang solihin di mana mimitina moal nyahoeun paling nyana ngajawab abah kula jangan ngaranan kula solihin sama solihin tukang toge teman tuh. Nah iya solihin jadi wali kumaha eta nyana moal bisa enta menang Allah aya warid datang pertama waridul intibah kamari mah aing resep euya-euyakan jeung batur nonton TV segala ngeridit segala macem-macem ka ngaji embung ka salat embung tiba-tiba mungkin bae neuleuh wajah seorang ahli ibadah yakna solihin mungkin bae hadir di pengajian mungkin hadir di maulidan mungkin bae nyana merenung aing kok kieu bae eta mah terserah masing-masing ngan Allah nyorotkeun waridul intibah srot hayang neuleuh masjid ku ari mah nikmat kamari mah neuleuh masjid benci jasa lamun neuleuh bar nah ini makanan gua nih waduh kamari mah lamun ngadenge bae aya rang dajah herang wah geus ketap bae waduh ini tong-tolang ye tong-tolang nangka ye kabita ke arah kadinya kamari mah lamun neuleuh nu ngengelek hayam wah iya ye batur aing kamari mah lamun neuleuh nu main gaplek nah sia kamari mah mun aya nu main bola di TV geus tarohan jeung aing selalu kitu kok tiba-tiba kuari benci neuleuh nu kos kitu benci neuleuh hotel benci neuleuh bar benci neuleuh naik klub benci neuleuh awewe teh kecuali nu susuna gede ulu beres emang Habib bakos kitu blow on aduh kuari mah resep mun neuleuh masjid teh be geuna-geuna mah teh masjidnya nikmat amat urang lamun salat di dinya be masyaallah geuna-geuna amat mun iktikaf di dinya kamari mah teu boga pikiran kos kitu sir bae itu jelema da kamarana ngaji ka Cilongok aing hayang ngaji di mana eta ngajina cicingna ulah loba tatanya di ditu bae ka ditu heulanan lain mah hikene tante majelis geura ka ditu bae ulah loba tatanya barang datang ka dieu jangan ngampar di tukang sate horeng milu aing salah sahiji personil tukang sate geus 3 tahun ngaji ka beungeut kiaina mah teu nyahoeun tapi beungeut tukang wuduk bae jeung beungeut tukang sate apa masalah nyana disorotna kakarak datang ke tukang sate doang ieu mah kacaritakeun ngaji je jaheuhnya Allah mere begitu ngaji teh aya anu langsung
nyaritakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, hukum-hukum dina fikih, kisah-kisah teh ditambahan sorotan-sorotan cahaya ilahina, tambah aya nu kieu sial tak kiai ye kulo nyarekanan aing geus aing moal ngaji deui dicabut deui nu kamali sorotanana goblok teh mah kiai nyaritakeun kiai Golkar pan aing eta kiai Golkar geus moal ngaji deui aing mah dicabut deui pajar bebeneran murmung aing mah lain nyaritakeun kiai Golkar lalagaan bener gua nyaputnya cekun Haji Pudoli sepi kuari geus kegiatan sakedeng depot tenang orang bakal naon geus sakedeng ni pilpres sakedeng ni mah rada gede ieu mah ya nah ieu nur ilahi waridul intibat tadi nak resep di arah kenca kuari resep di arah katuhu tadi nanya bar nu resep kuari neuleuh musola jeung neuleuh masjid bakam aya di geurek hate je geus rusak ye tihang-tihangna aing boga duit ye ganti bae kitu ku aing tihang ieu mah marmer goreng-goreng ye ojol ye ku aing dijual ye wah bloon ieu mah ye ta eta teh nu ngageserkeun pikiran kitu saha eta satah warid Allah tanu boga rahasia ti mana datangna wallahu alam eta mah hese jaritakeun ti mana datangna hese aya nu ngalamun ngan sabab-sababna ti urang aya anu gede hutang heula begitu geus tu ungkulan mayarnya na ngarenung aing mendingan ibadah bae ka Allah kumaha kunaon hutang ambalayah aja kudu kumaha tuh lah aing geus pasang badan bae dan itu sawah ya jangan anak imah jang anak sawah jang anak aing mah pasang badan bae paling ge 2 tahun lah guys atau 3 tahun jentaing lah daripada anak terlantar aing dek ibadah bae akuratik geus aing mah kadanan batur mah cek nyana teh wali mah dedengan aing ka guha segala ka gunung geus aing mah di jero penjara bae hi atuh di jero penjara bener salatna getol geus Allahu akbar Allah keluar penjara maling deui yeuh keur carita nang saha sabab gede hutang sababna rucah jeung pamajikan kawin deui cerai kuari disidang kuno kolot pan disidang kuno kolot mah sarua aleuwih tibatan disidang ku Kapolda leuwih atuh nu mantek nu nyandung mah aya paribasa beuh nu nyandung mah eta datang ka nu kolot sarua jeung datang ka Kapolres berat ka nu kolot teh sana aing diinterview ieu waduh kudu kolot bener bae Assalamualaikum pan soreat balik na subuh kieu atuh teh mana tuh bener bae teh silaturahmi mana silaturahmi sudah datang ka subuh kieu emang teh waktu jam beuli emang teu make jam tuh bener bae ja polsek deui mah teh kitu ka polsek ieu mah leuwih tuh ka polsek ieu mah meureun kapten bisa ieu mah gas diuk parah amat mobil mana mobil bawa ku supir itu lain bawa ka dieu ku supir bae tuh pan bener bae lain gitu karunya sekian lain karunya eta mah pan banda tatalang raga kumaha lamun dicokot ke ka ditu pugu geus digadekeun pake kawin deui jeung nu ngora jeung orang Subang aduh bener bae kajahoan bae eta irung nu kolot teh kos kitu tah beuh luar biasa hebat jasa hebat bener tapi ulah ngalawan lamun keur urang di naon kitu ngaranna BAP kuno kolot ulah ngalawan atuh tsunami ulah geus bae emang ngaku bae di jero hate mah emang eueung sanajan kunyana ditakolan ge hulu urang ya kajen aing mah pencit aing ge ta golok tenang lamun urang masih kena bisa ngalawan kanu kolot ulah nyandung itu nu kolot itu urang ulah mun dicarekan kanu kolot ge cicing bae ge engke ge nyana ge leuleus ge isuk dua poe kitu deui carekan deui cek nyana dicarekan ge sakitu betul hayang nyarekan aing eta nu dimaksud aduh aing sarua jeung magansi aya ente mah dongeng doang dongeng tinu nyandung gara itu
cendunya dong atuh lamun masih kena ceuli ngadengkeun ka omongan jelema tuh moal beres ceuli cocokan ulah ngadengkeun sasabo genting mah nyana mah seunan kitu ngaranna bunga hulu luhur bunga hulu handap sakitu wae tah ieu nu ngadatangkeun waridul intibah teh rahasia Allah tamah sasaha ge moal aya nu bisaeun sebab nu Allah nur ilahi nu Allah nu ngadatangkeun ge Allah sababna nu nyaho ngan sakadar ahli supi ge nyaritakeun ke mungkin tina gede hutang mungkin tina acak-acakan keluarga mungkin tina dagang teu beres mungkin tina berpolitik teu beres eta kaasukeunana tina pelampiasan akur bae masalah pelampiasan ge pelampiasan na haju ka Allah mah nu mata loba nu nyaritakeun supi mah orang-orang sakit hati tinggal coba tidak uraian-uraian bangsa mahasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri supi itu adalah pelampiasan sakit hati kandas dalam berpolitik kandas berekonomi kandas berwarga nah manehna jalan satu-satuna menenangkan diri melalui supi bisa oh masalah aya nu berangkat di awal henteu urusanna lain urusan politik ekonomi budaya lain ieu mah emang geus neuk-neuleuh bae mata hate teh ka Gusti Allah datanglah waridul intibah kuari bergeser meninggalkan dunia hitam ke dunia putih guys kuari mengaji getol maca Quran daek nu daek ngadaekeun maca Quran lain urang Allah aya nur ilahi sorotan cahaya ilahi ira arifin ilham Yes, kuaring geus sudang ta kuarinya nata eta kakarak awalan ta ieu secara umum ge kitu bae secara umum ge sarua baik jalur khusus maupun jalur umum kitu bae ta waridul intibah kuaring geus aya dina jalur ta lempeng je loba ngalamun ja jageninganan urang teh kudu selalu inget ka Gusti Allah melalui tafakur alam-alam kabeh ge ieu teh nangieun Allah langit katut eusina bumi katut eusina berbagai dadamelan Allah teh aya kudrat Allah tafakuran ku urang tapi kan hese can aya bantuan Allah mah nu mantap kabeh ge para wali Allah lain nang abdi Allah sebab naon mun di aku bae haju bae turun teu menang di aku kabeh ge nang Allah na kuari mun boga guru khusus mah ieu nya zikir ieu nya tafakur ieu nya muraqabah ieu nya yes terus berangkat ikir carita jalur khusus ngahidmat ka guru mulai geus waridul intibah lantaran dibere jalur khusus ku guru kuari turunlah waridul yaqzah kasorot ku Gusti Allah kuwaridul yaqzah sinar ilahi nu datang anu mantak ngageuing nangikeun ngahudangkeun tina naumil ghaflah ila halati dzikri daim terus we kuari mah zikir bae urang lamun nyaritakeun awak di mana tapi hate zikir awak keur kumaha tapi hate zikir bagi nu encan guguru hese tapi geus boga gurunya na dibere ku Gusti Allah babari keur kumaha bae sebab naon dipadu antara zikir tafakur jeung muraqabah eta teh dihijikeun di golbu sehingga bundel Allah anu ngagurak-gerakeunana disorotlah ku waridul yaqzah dengan waridul yaqzah nyana selalu zikir ka Gusti Allah didinya geus mulai boga perasaan awak ma awak roh ma roh teh kapan diurus sehingga roh teh hirup kehirupan roh nu aya di awak urang teh ngabutuhkeun dahar barang daharna berbentuk ibadah di luar ibadah mahdoh salat puasa jeung haji nah ieu adalah aya ibadah fadilah jeung sunnah ieu ngaranna zikir jadi roh selalu zikir ka Gusti Allah 24 jam selain tidur nyana selalu inget ka Allah ketika manehanana poho ka Allah geus ngajadikeun dosa bagi dirinya
poho ka Allah teh dosa nga istighfaran poho ka Allah teu eureun-eureunnya na istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullah terus bae istighfar ka Gusti Allah nga istighfaran naon mun urang mah nga istighfaran mata nga istighfaran ceuli nga istighfaran irung sungut jeung sajabana nya nama lain nga istighfaran golbu nu poho ka Gusti Allah geus luhur kan berarti geus tah mulai ti dieu geus lain deui kahirupanana teh. Ieu mah geus bangun lain deui nya mah ngobrol bae tapi kok lain deui leumpang mah leumpang kok lain deui bareng mah bareng jeung urang samobil tapi kok lain deui dahar mah dahar tapi kok lain deui nah lantaran naon rohna hirup selalu jeung Gusti Allah bae ilah waridul yaqza nang saha tah nyorotkeun waridul yaqza wallahu a'lam di mana mimitina wallahu a'lam nu jelas nang Allah eta nyana kumaha mimitina teu nyaho sebab datangna kos kitu mah kadang keur ngedeng kadang keur diu kadang keur leumpang kadang keur di jero salat kadang keur di paramean kumaha Allah merena bae geus heseun teh mah wali ge kos kitu gan ih rarasaan keur anu teh celecep bae ka jero hate teh manggih dedeleuan anu koneng lain deui semampai tah bangun eta urang teh merenung keur ngaji keur halqohan maulidan keur rajaban misalna rahasia Allah atawa keur di tengah-tengah itu kerumunan halayak rame ieu jelema rame amat duneuleu itu neuleu ieu neuleu itu ieu tenang Allah kajian ku kumaha ge digerakkeun ku Gusti Allah ketika nyana boga pikiran kitu disorot ku Allah ku nurul yaqo serot dudu cakiana sieun amat sieun balik guna dia bisi tsunami cakiana balik datang ka imah ngalamun loba kan nu kitu loba tanu kos kitu loba jasa masya Allah nah iyalah ngan disimpulkeun ku ahli thariqah ahli sufi lolobana sorotan kos kitu teh ketika berhadapan jeung ahli Allah pantulan tina wajah ahli Allah nyorot ka urang sehingga urang hayang ibadah. Jadi 90% neuleu wajah ahli Allah. Nu mantak aya bae saha jelema nu neuleu ulama pan aya tah. Babari tawa di sarah sitin aya lah dikata man ro'al ulama man ro'a saha jelema nu neuleu wajah ulama sarua jeung ibadah 1000 tahun sarua jeung baca Quran sarua jeung macam-macam neuleu batan neuleu wajah atuh wajah ulamana ulah wajah Golkar namun urang deuleu wajah ulama anu di Golkar atuh makin bloon batang makin ciut awak urang teh makin naon kitu ngaranna makin mangkerut kos kieu bae Waalaikumsalam ye jasia diok ki Golkar ya kemana tuh silaturahmi gua ka dieu saya mobil anyar deui ye ngeridit ye aing bang nyokoteun ku sia ang nyokoteun teh saudara-saudara kan jeung sia tak kitu tah aju bayaran ku sia je pancak urang barang balik teh sial-sial teuing teh si kiai je aing kaduhung silaturahmi kaduhungeun tah lantaran naon beban Waalaikumsalam hadena sia ka dieu kunaon emang bikin surat teh surat nanti ulah ngomong masih kanyawan kudu dieu mah emang kunaon kitu aing geus kawin rahasia baye malam ieu moal bisa ka ditu kitu waduh ketat jasa di dieu aing mah kaduhung aing ka dieu cakeuna teh kunaon tungtung aing dia bebani tah eta kos kitu mah lain ahli Allah Waalaikumsalam mobil geus anyar deui aduh maksakeun kai kredit nah sia mah ulah ngeridit kumaha mun isuk pae geus ku sia tamatkeun kreditan eta kade jang mama teh mah lama blon deui eta kos kitu ke arah akhirat teh ke arah akhirat atuh tah mah neuleu wajah kos kitu kan teh coba dile tafsiranana dile tafsiran tata di tafsiran neuleu wajah ulama apakah ulama zahir apa ulama batin tete nu mantak urang neuleu wajah kiai haji urang diganjar ku neuleuna doang lantaran aya pantulan ilahi nu nyorot di wajahnya na ka diri urang kieu bae ulah hese-hese ke zaman Aang Nuh aya teu sanggup jasa urang ka Aang Nuh
dina sanggup nage orang hati-hati besi dicarekan di dele doang sieun jasa lantaran aya pantulan dina matana orang balik tidinya alhamdulillah aing salamet lah ini bener kuari malah sieun sakjana tuh menang saha eta kos kitu urang ka abu ya bae kadinya embung sorangan kunaon sih beung carekan aing babarengan bae jeung sia carekan hiji carekan kabeh neuleuh urang masyaallah bener balik ka ieu mah leket teh hate teh masyaallah nya nangis tersepen kana dunya kadang aing caranya nama lah aing ngadegetan nya bae neuleuh deui nya indah jasa nikmat jasa tuh pantulan nang saha eta warid eta datang nang saha teu kanyawan teh sabab-sababna mah kos kitu tah atawa macaan kitab-kitab ahli Allah atau urang ngadengekeun kisah-kisah ahli Allah eta warid teh deuketnya sadatangna nah eta lah geus disimpulkeun ku ahli thariqah semacam eta lah datangna warid-warid sinar ilahi teh datangna walaupun ti Gusti Allah sababna lolobana dina halqah ahli Allah saya urang datang ka dinya itu kiai eta geus ganti deui mobilna bagus sabar duitnya kos gitu aing nurutan kiai eta lah datang deh kadinya kiai mah geus 3 mobilna ji aing we nu usaha hiji kene nya geus 3 wah tidak akan kubiarkan ku kejar coba duniamu waduh ta eta kiai lain nuturkeun lain nungtun ka arah akhirat tapi nungtun ka arah dunia. Waalaikumsalam sia masih kene di mui desa naik atuh sia di buku kadieu maksudna hayang naik buku geus ku aing ditaikeun asal aya duit bae teu kudu gede lah 50 juta geus ku aing diangkat sia itu aing ya iya naik ke provinsi lain sembarangan itu nang nyogok kos kieu teh hesek wari mah teu nyogok mah oh atuh kitu kan pun nah ya pudoli ge titah nyogok hayang jadi mui nya na ieu ulah pod sia cek pudoli teh henteu nya mah ayo kudu nyogok mah kecuali dijadikeun ulah jadi gua sih carita ta eta teh kos kitu teh dunia arahna pencen lamun ieu nagara eueuh kiaian deuk kumaha bener jasa nu enggeus gabenerkeun henteu kana kasalahan pemerintah nu enggeus jadi panutan apa henteu tinggal kitu bae lamun maneh siap los lamun teu siap ka bawah sia ka ditu caah tinggal kitu bae deuk bener henteu jadi muina sabaraha anu kudu ditangani ku mui di Indonesia teh mampu teu sia lamun teu mampu atuh dikenaonan lamun endeu ka Allah aya kitu mah deuk ganti ban atuh los ieu mah keur carita endeu ka Allah jurusan ka dieu mah aya kitu mah hayang kapakatan aing dunia atuh memang parantina ka dieu los nya keur carita mun hayang deukeut ka Allah jalur make mui ye jasta waridul yaqzah ye kuari mah hudang min naumil ghaflah ila halati zikrid daim kuari mah zikir bae endek langsung ka Allah sebab ieu geus ngeunaheun darasaan teh pemikiran langsung ka Gusti Allah bae ner ku ngeunaheun sehingga neuleuh deui ka jam kocan aya azan keneh bae ditungguan azan teh hayang geura balik maksudna mah tah eta teh adang saha ngagerakeun kitu kok aya rindu sih ka azan kok aya rindu tih ka salat contoh kieu urang kuari di dieu mah biasa-biasa begitu ka Makkah azan ditunggu-tunggu warid ku Allah disorot set kunaon atuh di Mekah doang tah waridul yaqzah teh atau teu waridul yaqzah kanu kahiji heulanan teh mah waridul intibah tah eta teh di Mekah mah aya urang giat eta teh urang pok ka ditu suara azan didengekeun diperhatikeun malah di ka pasar ge mal kaburu maning ka masjid heula eta teh nang saha kos kitu kunaon barang ngincek deui negeri Indonesia barang kapal Garuda turun landing di Soekarno Hatta wong ngadadahan gawe woi Haji Soleh dadah Haji Arif dadah iya beres coba pulang biasa kene tambah salat masih kene salat kedatangan ti ditu kita di Mekah teh masih dilaksanakeun keneh bae wallah luar biasa kas bae udah besi indek zohor bae mama ieu naon ngaranna carape
maghrib biasa ke masjid nungguan ka isya subuh bisa nganti lu poe doang kadituna ti heula bae ti heula kadieuna mah ngabonceng si Mbah deui dicabut deui tawarid teh dicabut deui ku Allah di Mekah mah dibere ku Allah malah meureun aya nu datang ka Waridul Yaqzah tapi ketika datang deui ka Indonesia ieu tanah Indonesia tanah bangpa atawa diri urang ye cek Indonesia nyalahkeun aing sia ulah disalahkeun tadi mah aing mah jadi diciptakeun ku Allah jak ieu teu saeutik pan lain sia nu jadi wali di negeri aing cak Indonesia oh berarti aingna cabut ku Allah teu karasa dicabut ku Allah Waridul Intiba dicabut Waridul Yaqzah Masya Allah. Nah ieu keur carita perbandingan di Mekah mah kok giat neuleuh masjid kok indah cicing di masjid kok betah dek ka pasar ge utang itung moal kaburu maning ka masjid heula eta teh nang saha eta kos kitu Masya Allah Karim disorot ku Gusti Allah Waridul Intibah Waridul Yaqzah begitu landing di Indonesia cabut deui ku Gusti Allah gas cabut deui rasa nikmat. Nah ieu mah terus ye geus ngeunaheun ieu nikmat ieu roh teh geus ka Allah bae galbu ka Allah aduh ngeunaheun dek langsung ka Gusti Allah lantaran aya nu nungtul disorot ku Gusti Allah waridus sair berangkat lalampahan menuju wusul ilallah berarti ditinggalkeun makhluk dunia nafsu jeung setan akibatna jeung efekna ketika Allah mere waridus sair paya tajarradu minal alaiki narima sepinya na ucutannya na sorangannya na keluarnya na minal alaik tidak berbagai gangguan-gangguan yakni makhluk yakni dunia yakni nafsu yakni setan litasruqu alaihi anwarul haqaiq supaya moncorong nur hakikat geus jana teh kuari mah bisa kieu ye je kunaon rejelema resep ka dunya pan dunya mah cak Kangjeng Nabi ge bangke pan dunya mah cak Kangjeng Nabi ge aib cak Sayyidina Ali adunya jipah bangke eta kenapa kunaon nenegan dunianya pan bangke nyana geus boga rasa bahwa dunia hina bahwa dunia bangke bahwa dunia ijid cak Gusti Allah ketika aing timimiti aing yang dunia teu pernah ngalirik aing kana kaduniaan teu pernah ngalirik aing kana dunia aing neuleukeun sia resep tahan teu kana dunia jang nyoba ka sia Gusti Allah pan ngomong kitu pas di jieun saprak di jieun aing teu pernah mentolerir kana dunia kunaon atuh urang dedesekan kana dunia bagi jelema nu geus sair ilallah nyana nyengseureikeun sebab dirina geus tersep kana dunia boga rasa di dirina dunia hina boga rasa di dirina dunia kecomberan boga rasa di dirina bahwa makhluk ieu adalah suatu gangguan bahwa makhluk ieu adalah rintangan nyana teh berangkat ka Allah ninggalkeun dunia lantaran nyana dibere ku Gusti Allah dunia teh jore hina nyana berangkat ka Gusti Allah ninggalkeun makhluk lantaran dibere rasa ku Gusti Allah bahwa makhluk eta ngaganggu nyana berangkat ka Gusti Allah bisa merangan hawa nafsu nafsuku nyana disia-siakeun nyana dengan aman berangkat ka Gusti Allah etalah ngaranna waridus sair nu mere waridus sair saha mun ditanya tawaliullah saha nu mere wallahu a'lam ti mana mimitina wallahu a'lam nu merena mah Gusti Allah ngan ngamimitina wallahu a'lam tuh hese teh nyana hese ketika orang ngejar dunia nyana mah ngajauhan tina dunia urang kuaring nyieun jaringan hayang jeung makhluk justru nyana mah ngajauhan tina makhluk eta boga rasa ngajauhan ti makhluk ngajauhan dunia aya waridus sair nang saha nang Allah iraha mimitina wallahu a'lam rahasia Allah nu mentak hidayah teh eueuh bisa indaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sanyana anjeun Muhammad moal bisa mere pituduh ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta Abu Jahal sejuta Abu Talib sejuta kali maneh karunya deudeuhnya ka mamang maneh nu ngaran Abu Talib tetep bae walakin Allah yahdi man yasha aing anu boga hidayah mah siapa anjeun bae Muhammad sejuta kali dedeuh jeung nyaah ka paman anjeun teu dibere ku aing gas tinggalkeun ceuri Kangjeng Nabi kapan lantaran mamang nu ngurus nyana ieu teh teu dibere warid ku Gusti Allah
mimiti waridul intibah nang Allah iraha datangna wallahu alam. Nomor kedua waridul yaqza menang Allah iraha datangna wallahu alam. Nomor kedua waridul sair nang Allah iraha datangna wallahu alam. Urang kadang-kadang kan deg bae nginahin jasa hudang jam sabar jam 2 alhamdulillahirabbil alamin. Ngadenge dongeng-dongeng wali mah jam 2 teh pakai ibadah, ngadenge surahan-surahan di pengajian eueuh hiji wali nu peutingna molor bae. Kadenge ku aing unggal-unggal kiai nyurahkeun deuh ye dibere hudang nikmat amat mandi nyana lantaran tadina mantes bersenggama jeung pamajikan. Mandi junub bermaudi beres mandi ngala wudu. Terus make sesengitan salat Allahu Akbar tahajud Allahu Akbar terus baca Quran atawa RPS sudang subuh isuk-isuk nikmat jasa nang saha nu mere ngeunaheun nu mere hudang jalamun teu dihudangkeun mah utuh ku Allah moal bisa adapun engke sabab-sabab hudangna mungkin bae galedeg gejeger mungkin bae aya angin atawa aya beurit buka lawang berit asup not sial tak berit hudang jam 2 hadena aya berit tuh kurang disial-sial tapi lamun geus sering jasa urang hudang istiqomah ketika urang teu hudang aya kege nu ngahudangkeun aya kege urang sadajan beja ka pamajikan pangudangkeun nya jam 3 nya atuh pamajikan molor urang kerek atuh hese tah mah teu bisa diandalkeun pamajikan mah urang ngandalkeun hudang ka pamajikan boh atuh sarua jeung ditipkeun lauk ka ucing saruana tah mah kos kitu mah atuh. Tapi ku Allah kayak dihudangkan sok aya ngimpi sok aya nanaon macem-macem gah aya nu langsung dihudangkeun bae teh ku khadam urang dihudangkeun teh ditoelan tuh ditoelan suku urang hudang barang hudang jijak pocong atuh lain tahajud da juga ringkuk deui tah mantu kos kitu mah nah iyalah eta mah geus rahasia Allah hese nyarita ieu keur carita hudang ti peuting nang saha ngahudangkeun andai kata ku Gusti teh dihudangkeun mah teh ketika urang berpikirna je ahli-ahli Allah mah ja ibadah eta saha tanu boga pikir ngemikiran gitu haji urang salat ngarasa nikmat ngarasa tentrem mungkin bisa saminggu mungkin 2 bulan kabelah dia lop deui henteu deui nyana mikir ke kamari mah aing ngeunaheun tah salat kok kuari mah tilok hudang-hudang acan boro-boro tahajud subuh ge henteu aing jam 7 bae dicabut deui berarti nu ku Allah teh disorot dicabut dah cabut bae henteu bae tungtungna ka dieu aya nu disorot disorot langgang Allah Masya Allah karim eta lah hese tanu kos kararitu teh rahasia Allah nah ketika urang dibere ngeunaheun nikmat nang Allah sing hade teh cahaya ilahi disebut cak hikam warid geus waridul intibah ka karakter geuing ku ari mah tina tadi da abrut-abrutan ku ari jadi bener geus bener waridul yaqzah ku ari mantep jasa ibadah sehingga zikir bae geus zikir bae dibere ku Gusti Allah waridul sair sehingga nyana ngarasa hina diri ngarasa hina ka dunya hese tah kos kitu mah perasaan embung okos kieu sia nek kayang kawin kan iya ka dieu ku aing diajak ayo berangkat ayo datang ka awewe suguhan nyuguhan awewe mana awewe eta teh rebutan kabehan teh harayang ngan aing diberatkeun ku bapana besi aya nu cocok bawa ka dieu tah sia pilihanana ieu teh lain lalagaan deuleu coba ge data otentikna anu daftar kadinya tuh kahiji urutan pertama Habib Rozak aya kan tuh ngan ieu ditolak kabeh nah ieu mah sia je cek gara teh bae aing mah teu bogo teh pokos kitu mah irung nu mancung kadeleuna pengek mata bulu mata nu betik kadeleuna jocong semampai kadeleuna kunyana teh gendut hese tah geus embung bae embung tata bukan perasaan diri sehingga teu bogoh eta mah hese datangna ti mana teu bisa eta mah ngan sakadar carita doang cinta itu dari mata turun ke hati tah eta teh jare begitu neuleuh teu bogoh padahal mah geulis tapi kok teu bogoh wallahu alam rahasia Allah meureun lain jodoh begitu dibawa deh coba kanu iya ya 100 ya kanu eta embung mah barang didel ieu bae cek cenah padahal mah nya gendut nya hideung mata bolotot coba
Tapi saya, tercantik di dunia ini mau. Waduh, sejuta bintang di langit. Ini yang bercahaya ke dunia. Blonde coba eta. Tak salah eta rahasia Allah. Eta keur carita pandangan-pandangan tentang kecantikan. Nah, kuari pandangan-pandangan tentang ijidna dunia. Ieu mah sangat sensitif. Lamun lain jelema anu mantap jasa ka Gusti Allah, hese eta mah. Pokos jelema ieu nama anu frustasi ye. Begitu dagang kalibat hutang tawaran deh sia dagang teu hayang najis aing ka dagang ieu di modal lambung aing mah sanajan di modalan ge modal sorangan mung modal batur mung tayang moal aing mah kurang emang geus aing mah pokona mah gurat batu tolak tilu aing mah jeung dagang teu hayang aing mah eta geus izin jasa ngan awalna kunaon eta rugi mah lolo eta geus hese tah kos kitu banget. Dipaksakeun dia geus teu hayang bae gajian ku kumaha. Nah, kemarin teh sia da ge digawe di pemerintahan deui jadi PNS. Hayang. Kunaon emang bong pokona mah. Ieu mah teu kudu sugak-sogok, ieu mah da hayang aing mah. Aing mah kajian ku kumaha ge ditita digawe deui di pemerintahan bong bae. Emang kunaon ieu? Embong emang geus teu ibadah bae ka Gusti Allah. Emang kunaon? Aing kakara kaluar 7 tahun. Korupsi. Penjara aing mah nya kudu penjara deui bae. Hayang. Pokoknya mah greget jasa kangeuleuh pemerintah teh greget jasa. Eta jana greget teh timbulna tina pakalakuan sorangan. Wallahu alam sabodo tamangan sakadar sabab-sabab doang. Kadituna jadi deket ka Allah atuh berarti eta jadi batu loncatan tah kos kitu teh tah. Tu kadeuleu ku urang goreng ternyata jadi bagus orang penjara buat nyana horeng naikeun derajat. Sumur Kangjeng Nabi Yusuf naikeun derajat. Penjara jang Kangjeng Nabi Yusuf naikeun derajat. Dan lain-lain sebagainya. Kabeh gunung kabeh ge bangsa nabi-nabi mun didongengkeun ti mimiti Nabi Adam terus datang ka Kangjeng Nabi urang kabeh ge aya sejarahna gunung kabeh. Gunung leuweung eueuh bae hiji nabi henteu di gunung eueuh. Baca coba ge sejarahna. Gunung bae Kangjeng Nabi Ibrahim anu tadi didongengkeun ku urang orok kene ge si gunung. Orok kene geus teuneun di gunung rahasia Allah. Gunungna aya kabeh di Timur Tengah aya di Irak. Gunungna kabeh aya di Baghdad, di Mesir, gunung kabeh di Yaman, di Mekah. Geus puguh Kangjeng Nabi urang. Kabeh nyilib bae kabeh ka gunung bae. Kangjeng Nabi Ibrahim mah ti lahir geus di gunung. Coba eta. Urang mah kuari teh ka gunung teh embung. Aya ge ka gunung Santri deuk meuli sao. Dek ibadah sama orang Masya Allah numantak ayah amanatna para nabi teh coba jieun di imah sorangan ai teu kuat ka gunung mah teu kuat ka leuweung di imah sorangan bae nyieun kamar paranti sorangan abeh ngeunaheun ke budak careurik pamajikan bawa kadinya tenang atuh sia mah kadinya bae si pikiranna heran neng mah ditita ibadah kholwah teh asing biasa asing. Padahal amanat para nabi coba di gunung kabeh. Turun Kangjeng Nabi Adam di gunung. Geus dimimitian Kangjeng Nabi Adam turunna di gunung, lain di kota Kangjeng Nabi di gunung, rahasia Allah. Kangjeng Nabi Idris gunung, Kangjeng Nabi Nuh gunung ke cerita-cerita orang eta judi. Judi teh gunung judi. Gunung judi da eta ngaranna di Araroh mana? Turki ke urang lamun datang ka dongeng Kangjeng Nabi Nuh eta ke aya gunung judi ngaranna. Kangjeng Nabi Musa kapan? Gunung Tursina, watini wa zaitun, wa turisina gunung. Kangjeng Nabi Ibrahim lu tadi caritakeun geus gunung Kangjeng Nabi Isa engke aya gunung deui. Kangjeng Nabi urang di gunung. Nah, nu mantap ke wayahna coba urang ka Gunung Karang, teangan coba sumur 7. Udoling geus tah mandiin sumur 7 nya na. Nyaputnya. Ngan aja teu kataekan jadi dukun teu kataekan. Cayan punnya bejana ka ditu teh bejana cin lah mun aya cayan engke urang bakal jamuga bahasana ge jamuga lain berkah jamuga pan bahasa jamuga mantap bahasa dukun jamuga tak eta kos kitu tah eta tapi eta sejarahna teu sambarangan gunung sumur 7 teh lain lalagaan aya sejarahna. Data gunung nah data menyepi padahal Allah mah atuh teu kudu ka gunung tapi kok bisa kos kitu unggal nabi hajupan eta Ashabul Kahfi berangkat naon karena ngasingkeun diri ka gunung jeung eta Ashabul Kahfi teh ngaranna kang pirang-pirang kang anduene guha di gunung ayana gunung nu mantak wayahna balik ti dieu urang neangan gunung mun hese bae gunung nu di imah bae nu dua
guys cek kurang teh aing titaku kiai neangan gunung hese ieu bae lah hutan aya di handap ieu gunungna aduh ieu keur carita warid nah hese tapi ayam ke teknis-teknis supaya datang warid ieu lah ngaranna thariqah eta ngaranna jalur khusus menuju Allah make teknis-teknis tersendiri asal kuat dirina dek papegatan jeung dunia teh diijid-ijid ge aya teu boga teknis mah tuh hese bae urang cek ai cak kiai jana di dunia jore jacak aing mah eta mio sakitu heran aing mah tak kiai bohong berarti tita ulah resep ka Innova jasa aing mah boko nu anyar nongtot saeutik eta idi ja bagus jasa aing mah berani kajen kuku mah ge ngredit ke ku resep cenah sakieu eta ja hina jore bangke jasa aing mah mantep jasa wow maka di aya sidian di jerona mano bisa ngalegedai jasa ya Allah ya Robbi Fortuner kumaha jerona eta pun Fortuner jore-jore ge bagus oh can boga teknis geus nyin lah urang mah thariqah ngaranna jalur khusus sabak da ngaji heula ilmu syariat ieu kakarak urang berthariqah engke nyaho hinana dunia engke nyaho riweuhna bermasyarakat lain ulah urang urusan masyarakat ketika geus waktuna mah los gebun encan atuh bahaya bunuh diri teh ngaranna kos kitu itu tidak boleh dong bunuh diri boleh nah, eta batak eta kos gitu. Nah, ieu kakarak datang ka waridus sair tinggal ke waridul wisol. Wallahu a'lam bissawab.